Tadi teh abdi ge og bade salat lohor Pak Ustad. Ngan digorowan teh ku si Usu nyaritakeun perkara bujur cenah. Astagfirullah barudak. Usu mana megalak ngomong ke Pak Ustad teh. Assalamualaikum sadayana. Bro, kemari orangnya ulin ke situ gunung. Mangi awe nu ngojay bagoy. Wah, bener itu heuh ada. Terus atuh kumaha nya terus? Terusnya urang teh ka dieu teh urang teh muka calana jeung baju. Dituturkeun bujur sugan teh Putri Duyung bagoy. Padahal naon? Teh bujur ku Daniel bagoy. Heg hitut di hareupeun benguk aing. Ih eta Buhang ru anjir. mending mana mah tuh bro, urang mah kamari pas ulin ka situ Cipiit. Kumaha teh, Bro? Urang pas ulin ka situ Cipiit. Tah, ek mani pisan nempo bidadari tarurun dina kayangan sigana ek mani di dinya. Serius teh? Serius urang mah bro. Coba percaya ke urang we. Terus kumaha? Ah kurang teh disampurkeun we ek dicokot teh eta salendang sultana teh. Ek dijadikeun pabajikan urang tadi nama. Eus mama kita ngajakan terus kumaha? Tah, dinya teh urang teh keur noong we keur depa. Pek teh aya bapak-bapak nyampeurkeun ka urang. Nanya, "Jang keur naon?" cenah. Curang teh dijawab, "We, itu tuh Pak keur noong bidadari." Curang. Terus cik si bapak eta kumaha? Ari cek si bapak teh, ari ujang teh baong sugan cenah. Eta teh muning bapak asa keur mararani. Nah, bisa kitu. Teu nya teuing. Di panon teh bolodog teh kan. Heuh nya aneh jadi menang muning kitu nya. Heuh lah ting kunaon deh kah pokona mah teh nyaraho. Marane mangan ngararahul we pagaweanana teh naon cenah. Pak Ustad, beres di mana Pak Ustad? Masih masih git beres salat lohor. Duduk Pak Ustad, duduk. Asa? Enggak. Enggak calik. Asa enggak. Bangga Pak Ustad. Naon Pak Ustad? Ente itu marane keur naon di dieu. Ente angguran mah salat lohor geus waktuna oge. Tadina teh abdi ge og bade salat lohor Pak Ustad. Terus Kan digorowan teh ku si Usu nyaritakeun perkara bujur cenah. Astagfirullah barudak. Marane mah ngomongkeun perkara bujur we dosa eta teh barudak dosa. Jadi Pak Ustad anu geus nikah jadi kabawa kabita deui teh. Astagfirullah Pak Ustad, dosa eta teh. Astagfirullah barudak. Nah urang jadi pipileuneun kieu gitu. Miluan dosa ieu mah Pak Ustad oge. Geus lah arek balik ini lah. Daripada dosa Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Sok. Anu teh sok mangga cari keras teh. Ustad, kenaon nih bro garelo kieu? Eta kita hajat Bosa kaba-kaba teh. Eta teh cadat tos lagi. Bosa kaba-kaba balik ke ditu. Arek eta datang mana eta. Hor. Urang mah di dia ngomongkeun tanya budur kuda dieu jeung bujur muningnya. Mane mah sok suudon kitu. Hor, marane mah bujur kuda jeung muning oge ikut dia mau omong. Punten normal di kasarieun. Maneh ge deui tong sok ujon ari kabatur teh kukur sia. Dosa eta teh apa teh dosa? Nya. Ieu teh gagal ngamadeu jawab Pak Ustad. Jadi datang ka dieu ngaromongan kieu nya. Setuju teu? Setuju dah. Setuju. Tadi salah Pak Ustad. Hor. Nah, itu mah ke mama Pak Ustad kieu. Kumaha kela. Kumaha mimitin coba kumaha. Nah, masa tadi urang keur ngobrol jeung si Usu masalah bujur. Heeh. Deui Pak Ustad datang. Jadi weh manjang eta masalah bujur teh. Terus Pak Ustad da make datang intina mah. Alasan. Satuju kasih Alda urang. Soalnya mun tanya Pak Ustad dia urangnya mau piluaneun. Komo jeung barudak luan ieu mah tah. Ngobrol tapi dosaeun wae. Nah, teman yang kayak kadieu deh bari nage tengah ngajakannya. Heulah pokona mah ieu wangkongan teh geus rungkad. Kajian penting eleh gelut urang mah. Daripada harga diri ditincakan. Make jadi kieu teh teu puguh judulna geuning. Dah Pak Ustad mah gani pokona mah. Pak Ustad nyaho teh adat budak murah kumaha? Usul maneh megalak ngomong ke Pak Ustad teh. Dosa sia. Wah, wanianan maneh. Ngalidkeun keur jelema ngadat. Kumaha hajar mau si kukur? Sok atuh kumaneh sok adi wani mah. Lamun teu wani posna FB kumaneh. Tapi aing por elek we jeung si eta gelut mah anjir. Ya atuh ayeuna mah geus we cicing ayeuna mah. Lah cicing we nya. Ayeuna mah. Terus teh kudu kumaha perkara teh? Pang rusuh Pak Ustad mah. Ayo dah di dieu daek Pak Ustad mah hiji lawan hiji baywan lah. Inti ayo Pak Ustad, hayu urang kajenting kitukeun ngan urang pada bikin heula jeung kolot-kolot pokona mah. Bisa aya perkara. Setuju. Sok siap. Assalamualaikum sadayana. Eta beungeut tapi tengeuleun eta mah. Kela barudak secara ilmu fisika teh jelema teh gak bagai hidup teh boga penyakit
Eta lah nanti psikopat. Oh nya. Waduh, ieu mah. Kieu baru dah nu wajib ditenggelan mah. Ayo urang gaskeun ayo hajar. Dak. Sampai namun disebutnya. Suruh balik ke mama masing-masing yuk. Ayo. Jang, kunam jang. Gering teh. Cuma nyeri itu. Nyeri bang. Aku teh nyerinya geus bukan kieu baru keluar. Maaf, geus lah balik lah dibunuh. Balik ya. Astagfirullah. Eta buat barudak mah ayeuna. Main teh keras wae. Aneh dah. Geus lah balik ah.